Iya nu buka kasus, iya nu digebugan. Oh kurang. Ini nu digulung. Aya hate anjing. Tah, meming. Carita ieu mah meming. Meming ge sarua. Meming ge sarua. Oh, meming. Nah, atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Patapang deui sareng reng-rengan Badras TV anu osok baranyo anu sok haradeui kieu lah kumaha we. Sunda. Da orang Sunda ieu. Semu, orang Sundanya. Ayo aming naon wae atuh eta teh. Aming mah duit di Medan. Tah. Di bahasa Medan aya. Isi guarmu. Cek coba ada. Pada Sanes. Beras taba. Isi guarmu. Mulak tu jabu kah? Mulak tu jabu. Hadong sigaret? Mulak di eman. Mulak di eman. Lagu atuh eta mah. Nang hadong ya pengen, nang hadong sigaret tuh, ha? Ngabas naon itu lur, ngabas naon? Iya, biasa ya kawangkong teh kemarin ngador teh ningan. Dia mah cerita-cerita ti urang. Ngador anu baru pengalaman tah model kamari Mang Aming ti mana Mang Aming? Medan. Medan nanti ti mana Mang Aming kamari teh? Pilap deui. Sanes ti Garut. Guru singa. Guru singa. Berarti si singa teh ya guru atuh teh gitu. Lain singa Depok ya. Singa Depok mah tinggi pa Jawa Barat teh orang Kupang. Iya, singa jengke mah. Ambil ngobrol. Guru singa kan dibalikeun jadi singa guru. Singa guru. Singa guru. Tapi lamun di Medan mah kan sebenarnya guru singa. Tah di Bandung mah di Jawa Barat aya Singaparna. Satu galak kering lipu. Singaparna mah kupat tahu teh atuh. Ya, satu galak kering lipu. Dari Singaparna Anu makanan wae lah. Apa wae? Channel apa? Kan termes. Uang wae. Emang bener kan aya Singaparna nya. Bener. Kupat tahu. Aya deui kapal ditu deui Singajaya. Hari Singaparna makan satu galak kering lipu. Ya emang bener. Singa nyaparna satu galak kering lipu. Kabelah ditu mah leuwih jaya Singajaya. Nah gitu. Kalau lompat ke belah dia. Raja singa. Cocok. Baheula atuh sete lain ieu wae. Si Aji nuhan. Nah, mere teh uhan main pisan Jadi teh Sarap. pecat. Hayang naon eta? No play dog. No Temain anjing. No play. Ieu mah no play. Ngeri atuh rokok uhan keun bae sing sabar da jadi adi masak koge rezekina sok Kan aya nu sok anu mere teh Kan biasa sabatan-sabatan ngarahnya. wae mah. Dari Adima sok ngelehan kemudian ieu kembar. Kan ieu teh kembar teh bener kembar teu? Coba mah teu kembar. Teu kembar, teu mengakui ya Adi kade. Keun ya apa yang diukeun ge tidak mengakui. Oh, tidak mengakui. Ya kembar atuh udah beda. Tes DNA. Atos kamari santan di Sata Yusuf. Beda di kaluargana merenya. Ieu mah geutingna warna pink. Nah, emangnya emang ngobrolkeun kemarnya kan lamun ulin bareng ka mana-mana bareng cek boga pengalaman teu Boga. ngador teh Boga. bebarengan cek Boga. ngobrolkeun Kieu caritana tanya urang ulin jeung siapa? Ulin. Ini nah ai tadi nyebut opor oh opor. Ulin kacinta asih boga kasus. Si lain teh boga kasus teh lain. Penting kasus naon lah nya tak apa. Ieu nu boga kasus, ieu nu digebugan. Kalau bisa gitu. Nya di ge aneh. Aneh cenah. Anu kamari nyiksaan di Jalan Jakarta. Ada sarua. Saha tuh urang teh? Ada sarua. Aneh cenah. Tuh ngomong langsung main tenggel. Oh, di tenggel di dieu teh nya. Balik ke di dieu teh ngomong. Tah aneh nenggelan si urang teh anu di Jakarta budak laki. Asal mah teu ngaku. Teu ka dieu kan. Oh, kurang. Itu nu digulung. Aya hate anjing. Nasib dah. Kan ada orang kembar. Tah, meming. Carita ieu mah meming. Meming ge sarua. Meming ge sarua. Oh, meming. Nah atuh. Teu meming mah kieu. Meming mah kieu. Datang meming. Ka imah. Berarti datang. Saha ieu teh?
Ieu eueuh. Ke taksir ya Ya keur eueuh, ieu teh saha urang teh. Da keur mah baheula mah kan baju teh sarua dan teu dibeda-beda baheula mah sarwakeun we oh. Oh, di sana keur gabungan teh jeung boke. Kolor kayaknya. Golok ge golok nyiripit. Nah, nyiripit gitu. Kan teu make mangap, teu make mangap. Teu eta mah beda deui. Enggak jasa. Tanggeus diuk we. AA centos di mana? Kaget teh. Maksudnya? Kalau nah juga atus di mana? Oh, betul. Ieu meureun manceup cu urang teh si opor teh meureun mawa kimcil. Diuk bareng. Ngobrol-ngobrol. Ari neng teh di mana? Abet harus neng di mana? Kan terus terang. Oh, nya hilaf jabir teh. Dicekelan di kieu ku abit teh. Bae di deketan nah rada lalenya ya cabut teh. Nya rada dicanak oke geuningan ya. Tah, Sak markam. Aya pas di kamar teh aya geresan sih. Jadi terjadi urangna. Udah mah bae dua lawan Oh, teu bisa kitu. Teu omongeun kana. Teu diudangkeun, nya balik dewe ka dinya. Ngobrol di duaan. Terus Geus gitu teh. karek sadar awalnya teh bahwa Heeh, aya bae eta saha? Sugan eta saha? Masih ngudangkeun. Geningan si orang teh markem katipu ya meming cai. Untungnya teh kagaya oge. ieu carita adina nya cik lanceukna boga carita kumaha ya. masalah eta Masalah meming deui we. lain masalah meming masalah kemar. Lainnya. Kieu urang mah. Buka topin atuh. Oh, topina buka atuh Oh, di topi wae. Heula. Naon hareudang? Copot itu copot. Panas. Naon? Betul naon. Hayang ngarokok berarti. Kumaha? Ulin. Jeung urang. Ulin jeung urang ya. Ulin. Dahar jeung urang. Lila-lila tah kopina. Mere rokok ku urang, mere dahar ku urang. Ari pas giliran meming ku sorangan. Embung bagi-bagi. Halus. Ulin. Ka Garut dari teh. Jo ngomong. Erek ka mana? Cek sada. Cek dulur teh. Erek ka mana? Ka didinya. Bade kalebak. Oh, bade kalebak mohon. Sing horeng teh teu apaleun dia aya. Atos lebak teh aya di dieu. Si awewe teh awewe ieu deui. Lain banyak. Lain meming, lain meming. Lain nanya itu Tetangga. lain memang tetangga. Nah, jo aya di dieu deui. Lain dia kalebak. Nyarios ieu teh. Naon da mah teu dilebak tadi ge mah nembe dongkap. Itu Beli jeung semping kasempuhan atuh. Lajeng sing horeng teh tak apaleun kemar. Tapaleun kembar. Tak apaleun, jangan teh hiji we. Gitu. Aya deui carita teh tah. Aya nyungkeun atos. Oh, geus eta Oh, mah. eta mah. Geus, nyungkeun atos we nyungkeun atos. Lain eta mah anu tadi mah geus. Segudung. Aya. Aya deui nu nyungun artos aya. Aya nyungkeun atos. beda deui. Eta beda di awewe we gitu lah carita dinya Beda beda. deui. Hmm. Nyungkeun artos. Tepanya. Si Dede teh nyungkeun artos. Di pasade 5.000. Eta teh bagi jatah abi. Nya. Eta beta ka kolot atau ka meming kada. Beta jatuh Ka kolot. Ka kolot. Teh kolot. Ngobrolnya kudu jelas lah. Ngobrol teh lain. Kan tadi ngobrol teh masalah teh awewe ya. Lamun geus putus Geus, gitu. putus. Geus ditutup. Terus Ini ceritaannya. Dia ka Nyambung. kolot, ka kolot. Jadi lieur. Kira mamang jadi pusing ya di kopian heula teh gitu. Tapi ge. Ringer. Mata amun ngobrol teh sing genre. Bisa tulahnya meh teu lieur urang carita sim kuring lah. Da sim kuring mah panjang carita lalakon mah da sa Indonesia mah sampai dekatin cek kabeh cek kasana mah. Baheula kitu nya. Salah dia laguna eta. Kuring ingat pas ditugaskeun gawe keur di Jakarta. Datang ke Jakarta bari jeung teu apal alamat. Dibere alamat KPT ieu lah karena mah da disebutkeun mah bisi kumaha dayeuna geus bangkrut. Mata kayana geus pindah di PT ge. Tah, ini urang teh datang ke Jakarta. Tanyakeun ke Jakarta teh alamat ieu di mana, alamat di mana.